Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sampurasun ka sadayana, mugia urang sadayana salawasna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milari milik rezekina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang teraskeun hanca carita dina judul Kasarung ka tempat munjung bagian ka opat. Mangga ka sadayana caraketan. Kakocapkeun di tengah leuweung, Mang Isnen jeung si Gantar geus tiuk we pageger-geger di sing hareupan ku Ki Baralak. Sageusna dariuk kitu satureuna Ki Baralak nyarita, Ujang, sok badungan jeung tong loba omong. Pokona mah cicing we kuaki di dieu. Ngan lamun aya hiji perkara anu matak heran, aya robah alam. Aya hiji perkara anu matak nehengkeun atawa ngagetkeun dadak-dadakan jeung sarupana. Tong heran jeung tong loba omong. Cicing we da moal naon eta syaratna anjeun pokona mah kudu ngawarok kana omong-omongan laki. Tidinya katingali Mang Isnen katut si Gantar ngan ungleuk we nyatujuan weujeng nekadkeun cenah rek ngawaro we naon sagala rupa nu diomongkeun ku Ki Baralak. Tidinya saturuyna Ki Baralak teh kunyam-kenyam babacaan beda jeung nu sejen nu biasa masuk make parupuyan atawa maka tempat-tempat nu sejena alat-alat nu sejena. Ieu mah Ki Baralak mah kalantang we cenah maca kana jam-jamukan jeung jajampean anu teu jelas jeung teu bukuh teu kaharti ku duanana. Malahan mah kudu nyeratkeun dongengna oge teu dituliskeun ieu teh sabab murid oge teu ngartieun jeung teu nyahoeun. Ya kitu tah ya nyerat oge ieu. Sanggeus kitu cep cenah di eta babangkun teh karasa tiis. Sora manuk anu tadi mah kadenge we cenah di sabeudeuring eta tempat teh kadenge ting baraceo we. Sarada recet kawas anu beger pisan atawa kalan-kalan kadenge hiliwirna angin anu nembak kana dangdaunan ting keresek ting korosak. Tapi samang-samang sawaktu eta mah cep cenah cempling teh bener-bener karasa cempling. Eta kaayaan teh lumangsung sababaraha waktu kitu we cenah. Jiga karasaku si Gantar jeung Mang Isnen mah asa lila pisan, tapi cemplingna tuluy cempling. Tidinya kadenge Ki Baralak nyarita, Awas terus we porem cing sabar ulah rek dibuka panonna anjeun rek aya naon wae cocobana. Kitu cenah kadenge Ki Baralak nyarita. Duaan tetep dina kaayaan beureum ngawaro sakumaha panitah ti Ki Baralak tetep beureum cicing di eta tempat. Lumangsung karasa kuduaan asa lila pisan teuing sabaraha jam mah ngan liwat teh lila we salila-lilana anu teu puguh hitunganana. Kaayaan didinya teu karasa panas, teu karasa tiis, jeung deui eueuh sora sakemek-kemek acan. Ki Baralak oge teu kadenge jam-jamukan, teu kadenge macakeun babacaan. Karasana ku si Gantar asa sorangan wae di hiji tempat anu teuing di mana, tapi manehna teu wani jeung teu panasaran cenah. Hayang buka kana panonna. Aya rasa panasaran mah
teka kekereteun cenah hayang buka kana panon hayang nyaho kana kaayaan sabenerna aya di mana sabab karasa kuduaan mah robah kaayaan lain cicing di tempat nu sejen tapi boh si Gantar boh Mang Isnen cicing we ngawaro kana sakumaha nu diomongkeun ku Ki Baralak teh. Ku Mang Isnen katut oge ku si Gantar karasa aya leuwih cenah kana 2 jamna maranehanna teh cicing di eta tempat sabenerna mah karasa cangkeul karasa kesel tapi duadana teguh cicing we cenah teu ngalakukeun lampah nanaon nya oge cenah eta hayang nyesodkeun suku atawa ngagilekeun awak nah sirah atawa tongong anu geus karasa cangkeul tapi duanana teguh teu ungut kaliduan teu gedag ka anginan matung cicing teu obah-obah sanggeus beureun karasa cukup ku Ki Baralak duanana satuluyna ditowel palebah tuurna pisan bari Ki Baralak nyarita. Was geus cukup kahayang anjeun duan geus dirakeskeun kanu ngagogoh ieu tempat hayu sok ayeuna mah bukakeun kana panono laranjon. Sanggeus kitu Mang Isnen jeung si Gantar buka kana panonna karasa cenah sumurotna panon poe anu geus ayeuna mah lengsir ngulon kaciri pisan cahayana sumurot nembak kana awak juaan jalma anu keur disanghareupan ku aki-aki teh. Cahayana asa matak seuseundeun mantak serab kana panon dikasih Gantar we Mang Isnen kekereuceuman samangsa-mangsa muka kana panonna teh. Ki atos ieu teh Ki ayeuna bade ka mana deui? Wah, geus ayeuna mah hayu urang balik deui ke urang ngawangkong di saung aki. Ceuk Ki Baralak bari jung manehna nangtung tuluy indit ninggalkeun eta tempat nu satuluyna oge dituturkeun ku Mang Isnen katut si Gantar kalawan teu loba omong. Dina masing-masing pikiran Mang Isnen nya kitu deui si Gantar nah cenah direkaskeun teh make saperti kitu asa henteu pararugu timbang diuk di tempat anu memang oge sabenerna mah karasa beda. Nah cenah eta tempat teh dikauh tatangkalan jeung katingali balarsi jeung deui sanggeusna kaluar ti tempat eta mah sora manuk anu samemehna teh geus rada lila teu kadenge teh kadenge deui sakumaha biasana. Sora manuk kadenge deui sakumaha biasana malahan mah hawar-hawar cenah kadenge sora tongeret oge ti kajauhan bangunna mah nyirikeun mangsa maju ka sore. Si Gantar ngadeuketan ka Mang Isnen bari semunga harewos nyarita. Ari ayeuna Kang tos bisa nyarios anu perkara-perkara anu ngaherankeun tadi teu. Wah kewe atuh di saung nyarita-nyarita anu perkara aneh mah tapi dipikir-pikir mah da anu aneh ngan timbang dihukum ujung nunungan ka kesel ujung ngararasakeun ka penasaran nya urang teh cicing teu paruguh dina hate mah kitu tah cicing di eta tempat loba pertanyaan amang ge ceuk Mang Isnen ngajawab kana omong-omongan si Gantar nya kuring oge Pak Kang asa-asa teu pararuguh kitu teh nya tapi kumaha atuh ya kena urang wangkongkeun di saung aja si Aki enak mah kitu we ayu urang ieu urang tuturkeun si Aki ja enak mah rada geunah deh bunuh dia nya Kang kakocapkeun sababaraha waktu geus kaliwat deui. Si Gantar jeung Mang Isnen anu dipiheulaan teh aku Ki Baralak geus nepi deui we cenah ka saungna Ki Baralak sanggeusna rada rineh Ki Baralak satuluyna manehanna nyarita. Yo urang lamun aya anu sok ditanyakeun ka Aki ayeuna sok ngawangkong lamun aya nu ngomongkeun sok ngomongkeun geus penasaran
sama akhir mere ieu perkara nu bakal jadi bekal ka ujang duaan jang bawaeun balik tapi oke aya syarat euy jadi aya dua perkara nu rek dibikeun ka aki teh ti aki ka ujang maksud ka ujang duaan kahiji bekal istilahna mah oleh-oleh lah yo ti aki kaduana syarat kon eta make ku aki ya ngan aya nama yang adanya ulah bisa aya panakapan naik di wangkong ka aki sok ngomong wae katingali si Gantar Noel jeung ngareret ka Ki Isnen ka Mang Isnen maksudnya Mang Isnen surti cenah yen anu di padasarankeun ku si Gantar oge datang tuai ka rasa ku Mang Isnen satuluyna Mang Isnen nyarita kieu Ki kuring teh tadi teh asa teu pararungguh pokok cenah tadi direkeskeun kana kahayang tapi aki teh jika anu kur babacaan jeung jang nyawokan anu teu pararungguh teu kaharti kitu maksud teh ku abdi sareng lah ayo ujug dongeng mah geuningan urang teh dibawa heula ka alam anu beda kitu tah tuluy deui ngabangkong tah jeung nu ngaguguhna tuluy deui nya gitu lah nah dongeng mah gitu Ki tapi mah asaku parareda dengan timbang diukul di tempatnya selaras nama kuring teh rada aheng gitu tah tempat teh cukutna mereka belas hejo ngeblok gitu tah tuh aya anu beda gitu tah warnana jika tuh aya kalakai seperti gitu tapi eta taki geus babajaan aki teh diuk teh bari beureum cicing we gitu Ki eta teh kumaha Ki maksudna Ki ceuk Mang Isnen ngomongkeun kana sagala rupa unek-unek dina hatena satuluyna Ki Baralak nyarita ento kudu heran cabak cok aki oge teu kudu heran-heran jeung ento aya anu matak jadi heran timbang cicing hungkul wajong deui eta mah lawang patamanan ke alam anu beda tapi ngan aki anu bisa pindah alam eta anjeun mah cicing we nuan jong deui kaayaan anjeun duaan Gusti katarima ku anu dipentatugung ku aki nya eta hiji siluman anu sakti manggulang-mangguling eta hiji makhluk anu bakal mulungan ka hancuan nyumpunan segala rupa kahayang ranjuan ngan syaratna sarupa anu tadi diomongkeun ku aki syaratna naon taki iyo nganjeduan bakal dibere oleh-oleh cek aki oge arek dibere kanggo gelang kaeta mah urang ngomongkeun heula syaratna sarupa anjeun teh sabenerna mah tapi loba anakna anu sarupa eta teh dina aya dina pikiran anjeun jeung dina hate anjeun ulah aya anu disebutkeun ngaranna agama jeung pangaran kitu eta mah anjeun ulah deket-deket kana perkara-perkara agama jeung pangeran kitu we anu tulungan anjeun nyata mah anu kanu disebutkeun siluman silewu siluman silewu pokoknya gak bakal lalaki tuh lamun anjeun boga kahayang sama tuh eta ratu silewu capkeun we silewu gitu ratu silewu tulungan kuring kitu cukup paralak we anjeun ngomongkeun kahayang anjeun sok bakal dicumpan anu ku ratu silewu eta teh naon wae Ki naon wae tapi tanu tuh bakal aya jalan-jalana tapi lamun ku anjeun geus direkeskeun kalawan nyacapkeun tadi bio jampena ngurwan wae ngaran silewu 3 kali eta kahayang anjeun moal lila paling lila oge 7 poe
biasa namahku tilu poe oge geus kajumponan deket-deket nama biasana kadang-kadang sakedet netra langsung datang pitulung ti Ratu Silewu siluman anu ayeuna bakal nang tayungan ngalaranjoan. Tah kitu syaratna sanggup anjeun ngalaksanakeunana. Di kinten-kinten ku abdi mah da teu berat syaratna teh kan ukur segala rupa aya kahayang anu kudu dipentaan turun teh kan ukur Ratu Silewu hiji hiji-hijina ya bakal dilaksanakeun eta mah gampang ki. Kumaha tah Ajun Gantar? Ceuk Mang Isnen nanya ka si Gantar. Ya abdi oge ngiringan ki sakumaha anu didugikeun ku Aki. Abdi kersa nyanggeman eta syaratna teu aya deui iwal ti Ratu Silewu. Tangtuah cukup ya aya kagagelan di Aki. Ceuk Cibaralak bari ngasongkeun kana kanjut kunang dicampanan kuduana anu kaji karasana mah ampeng jika aya eusian keur dirangem kitu teh karasa tinggarinyel jika batu koral. Iya teh naon ki? Wah tong wakaloba carita aya mah. Ceuk Cibaralak. Syarat nu kadua ayeuna eta bawa ka imah tuluy deui tuna di tempat sing anu aman jeung nu dihade-hade. Mun bisa mah sadiakeun hiji tempat anu khusus jeung nuna eta kanjut kunang atawa kagagelan ti Aki. Ulah waka dibuka lamun can meunang 3 malam Jumaah. Mun bisa mah sadiakeun ku anjeun hiji tempat anu khusus nah kamar panyepen atawa naon wae. Tuluy unggal malam Jumaah tadi teh cek Aki. Sabab anjeun butuh 3 malam Jumaah. Unggal malam Jumaah anjeun tirakat didinya. Samat-samat Ratu Silewu. Lamun bener-bener anjeun panceng kana hate. Bener-bener katarima kahayang anjeun jeung patakadan anjeun ka Ratu Silewu. Ke bakal aya nu datang jeung jumponan kana kahayang anjeun. Nu datang rupa-rupa tapi intina mah eta nu datang teh nyaluyuan kana kahayang anjeun. Tapi lamun geus ceka 3 malam Jumaah can aya keneh wae. Kana patekadan anjeun aya nu ngaganggu. Anjeun duaan teu kudu balik deui ka dieu. Sabab sabenerna mah syarat-syarat anu pentingna geus kacumponan. Tapi lamun anjeun teh dihijina mah moalanan eta mah lain salah Aki. Mun anjeun we teu katarima atawa aya gangguan dina hate-hate anjeun duaan kiatu ti Aki mah. Kadenge Mang Ubed nyarita. Intina mah kieu lah jeung kuring mah nu karasa ku kuring. Pokona mah anjeun duaan kudu panceng hate kitu ulah. Panceng hate yen moal aya deui anu nulungan urang iwal ti Ratu Silewu tah unggal malam Jumaah eta mah khususna tah ti mimiti suruh panon poe 3 bijilna panon poe tirakat teh pokona mah dina hate urang kudu aya teu aya deui. Pokona mah ngan ukur Ratu Silewu siluman anu bakal nulungan urang kitu nya kieu. Ceuk Mang Ubed teh menta disaluyuan omong-omongan anak ka Cibaralak. Tah kitu sabab si Ubed mah mun datang geus malaksanakeun sok we laksanakeun nu ayeuna oge. Si Gantar jeung Mang Isnen langhang ngaharelong ngalenyepan kana omong-omongan. Syaratna mah dipikir-pikir teh kuduaan cenah teu berat, tapi asa ku hampang-hampang teuing. Dumasar kana hal eta satuluyna Mang Isnen nyarita. Kieu ge punten ieu. Da anu sok karungu kitu nah tina dongeng, nah tina omong batur. Ieu teh anu disebutkeun istilah nama mujung ka siluman atawa muja ka makhluk goib kitu nya kinya. Aduh punten ya ki nyebatkeun siluman atawa makhluk goib bisi aya anu teu kersaeun disebat kitu. Tona naon. Nah memang sabenerna eta teh
sabangsa najian atawa siluman atawa makhluk gaib teh. Tapi ieu mah bedana teh sanggup nulungan araranjon, tapi anjeun ulah mikir kono sejen-sejen. Pokona mah kudu yang hareup kalawan teguh jeung panceng ka ieu siluman anu lamun anjeun arek nyebutkeun ngaran mah Ratu Silewu kitu. Muhun kartos ki ceuk Mang Isnen deui nuluykeun kana omong-omonganana. Tapi nyaeta pan anu ku karasa ku kuring masuk aya syarat nu sejen nyuhunkeun tumal saperti kitu kita kumaha punten we kieu kuring bisi naonnya tuh kira-kira pernah kitu bahasana ki Tuana naon anu geus pisan diomongkeun eta teh sabab eta oge anu ditanyakeun ku si Ubed. Tapi kohon eta mah engke oge bakal aya anu datang ka anjeun hatina impian. Tadi teh lamun anjeun akan malam Jumaah wayahna ulah jauh tina ieu Kanyut Kunang anu cuk kaki teh tadi geus ditempatkeun tina tempat anu pantos jeung di ruangan anu khusus ulah kaasupan jalma sajen di waktu anjeun. Jeung di anjeun kudu aya di eta rohangan dina malam Jumaah. Lamun dina hiji waktu anjeun kasarean teh jadi masalah. Nu penting mah pokona mah malam Jumaah eta mah malam Jumaah kudu cicing sare di eta ruhangan. Engke lamun aya teh mah nyempi barang penta naon wae tah eta syaratna. Sabab syarat anu dipenta ku Ratu Silewu kanjon bakal bisa wae beda, bisa hampang, bisa berat. Eta mah tedunan weh kahayang nanti Ratu Silewu ti siluman anu dipake pamuntangan ku araranjon. Berat atawa hampangna eta mah gumantung kana kahayang nanti Ratu Silewu kitu hati-hati mah. Jadi hari itu mah masih kena acan buku beureun ki. Lain teh puguh, geus puguh. Anjeun kudu naon nurut kana naon-naon wae anu dipenta ku Ratu Silewu kitu baes. Naon wae oge geus we laksanakeun. Kumaha ngartian teu anjeun? Ngartos ki. Kumaha anjeun gantar ngarti. Ngartos ki. Abdi mah giringan wae. Wah, areng geus ngarti mah. Sok ayeuna mah sing larina bisi arek barang dahar. Aki mah moal nyadiakeun. Uben anjeun oge geus nyaho merentu dapur melah ditusuk. Arek dalahar, arek nyaranut sok wae sing jongjon. Ngan berenang balik mah ulah wakayeuna. Wayahna kudu ngenong heula saputeung balik isuk nah eta syarat aki. Eueuh sasyaratna naon deui? Ceuki baralak parijumah teh hajat ninggalkeun tilu jalma di tengah saung, di tengah imah sauna. Tuluy asup ki baralak ka kamar panyepena. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha lajengan cariosna makanya diteraskeun wae dina episode salajengna. Wilujeng patepang deui. Permio.